Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Anggita Yulistia Maharani di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi atos sareng salah sawios orang tua abdi. Tepangkeun abdi ibuna Anggita Yulistia Maharani. Langsung ka pertanyaan nu kahiji. Naon ari COVID-19 teh? COVID-19 nyaeta salah sawios panyawat anu menular anu ngabahayakeun nu ayeuna nuju tren nu disebatna nyaeta virus corona. Teras saha wae anu bisa kainfeksi karena COVID-19 teh? Anu saterang abdi mah panyawat eta teh tiasa nular ka saha wae anu teu mandang umur, teu mandang saha-saha wae anu bakal kena kana panyawat eta. Kumaha carana ngahindar tina COVID-19? Cara ngahindar tina COVID-19 nyaeta ulah hilap urang kedah ngalaksanakeun anu disebatkeun ku pemerintah nyaeta protokol kesehatan, diantawisna ngangge masker, kedah sering cuci tangan, terus hand sanitizer, ulah hilap upami masker kedah maksimal 4 jam sekali kedah digentos gitu. Panginten eta jawaban ti ibu. Hatur nuhun karena waktos jeung walaranana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.